Ulah sok wani-wani ngarendahkeun batur, ngahina batur, komo bari jeung nyasarkeun batur mah. Ulah sabab bisa jadi jalma nu dihina ku urang teh, jalma nu direndahkeun ku urang teh, jalma anu leuwih mulia tibatan urang, bahkan urang mah hina. Bisa jadi jalma nu direndahkeun ku urang teh jalma anu dipika cinta ku Allah Ta'ala, bahaya jang urang. Ulah wani-wani. Sabab lamun Allah geus ngamulyakeun, moal aya moal nu bisa sajalma oge ngarendahkeun eta jalma. Sabalikna lamun Allah geus ngahinakeun, moal aya saurang oge nu bisa ngamulyakeun eta jalma. Mulya mah mulya we, hina mah hina we. Matak hati-hati. Hati-hati, jaga bibir urang, jaga omongan urang, ulah nepikeun ka wani-wani ngarendahkeun, ngahinakeun batur. Wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah ngersaakeun saha wae jalma anu dimulyakeun. Allah ngersaakeun saha wae jalma anu dihinakeun. Jadi nu ngahinakeun jeung nu ngarendahkeun moal bisa ku hiji ustad, ku hiji kiai, ku hiji gus. Ngaranna gus bisa ngarendahkeun hiji jalma moal bisa. Ngaranna gus bisa ngamulyakeun hiji jalma moal bisa. Jalma geus hina mah hina we. Pedah jalma hina misalkan heug alus-alus ku hiji gus, terus jadi mulia moal. Lamun geus dihinakeun ku Allah, hina we, moal aya nu bisa ngahalangan. Wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Kitu baraya. Urang mah ulah pipiluan nya, ulah pipiluan kade. Da ari hade mah teu kudu ustad wae, hade mah teu kudu kiai wae. Geuning sing horeng jalma nu dipika cinta teh jalma nu biasa-biasa geuning kadang kitu baraya cekap bilih payun teuing.